Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Ayeuna urang tos aya dina bagian ka-22 dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih biasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos yasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih. Cicing ulah geruh, hayang ciluk bakekok meureun jeung bos kita teh. Ciluk bakekok naon dari mana? CLBK. Yeay, uyuhan, awewe ka malu dia. Kandeng sia tong tarik teuing. Eta jelema tukangeun. Ups. Sing horeng si mana horeng nu datang teh taya lian tiranti, popotongan mardi nu kiwari geus jag-jag cara bihari deui. Nya sanggeus ranti bisa balik deui ti alam siluman. Manehna memang dina kaayaan lemah, matak mardi nganjurkeun ka Mang Ibro katut Bu Ecin sangkan ranti dirawat di rumah sakit. Pikeun mulihkeun deui kasehatanana, nya kiwari pisan ranti geus jag-jag deui nepi ka bisa nepungan mardi ke eta tempat. Assalamualaikum, tokna barang anjou ka hareupeun mardi. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kompak luar aya dirinya teh saur manuk darembalan. Mulih di mana Ran? Mardi hegat ngabagiakeun ku pananya. Mardi nu baheula mah teu weleh nganengkeun ka ranti kiwari mah cukup nyebut ngaran. Bade ka akang sakatenan ngajajab ieu kawiatan ti emak. Tembal ranti bari nyodorkeun ramtang. Oh, bari dia tuh linggi. Kisah kedapnya abdi wawasuh heula. Cek Mardi bari nunjuk kana meja kasir, tuluy ngoloyong ka tukang rek ngadon bebersih. Mangga Kang.
Tembal ranti pondok bari teu talangke gancang muru kana kursi nu aya hareupeun meja nu dituduhkeun ku Mardi. Teu kung cerila Mardi geus norojol deui bari geek diuk dina kursi pahareup-hareup jeung ranti. Tos damang Ran? Tanya Mardi bari neutup seukeut ka popotonganana nu diteuteup ngeluk tungkul. Alhamdulillah Kang, tembalna pondok. Mah sareng Bapak daramang? Alhamdulillah, pokna deui. Sajongjongan nu duaan kalah ting harulang jika nu eueuh piobrolkeun. Mardi sabenerna mah hoream ngang hareupan ranti teh tapi da kumaha deui kangaran tamu mah anggar ti caca disabeudeureuan pertelon pasar Ciloa beuki dieu teh beuki euyeub. Bubuhan pusirna kacamatan nu diwuwuh ku pangwangunan sakabeh masyarakatna. Kaayaan lembur geus nepi geus ampir jia kota atuh puguh we keur Mardi mah untung nu aya. Bengkelna beuki ka Jojo kawantu pelayananana nu alus tur kapake ku palanggana. Katambah-tambah aya saingan, taya saingan da puguh ka bengkel nu sejen mah rada jauh. Atuh beuki lila bengkel teh beuki rame. Dina waktu sakedeung Mardi geus nyawa di ruko nu sagigireunana. Nu kabeneran teh diteruskeun kontrakanana disagedengeun ngabengkel kiwari Mardi teh muka toko spare part keur ngalayanan pangabutuh palanggan tur keur nunjang keperluan ngabengkelna. Poe harita sakumaha biasa Mardi jeung 3 urang pagawena geus tatan-tatan mukaan gebyog. Panon poe karek meletek, da kitu kebiasaan Mardi mah muka bengkel teh sok isuk keneh. Mangsa jalma-jalma balawiri ka pasar jeung ka leuweung teh maranehna mah sok geus keur digarawe. Krining, sora HP disadagap dicokot tuluy diangkat. Assalamualaikum Bang. Kumaha Mang? Ceuk Mardi. Kanu nelepon tetela geuningan Bang Asop dununganana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kumaha mulai tadi? Alhamdulillah Bang. Syukur tuh. Siapa yang si Cager? Alhamdulillah Bang, daramang. Bengkel. Aman terkendali Bang. Lancar tapi. Alhamdulillah Bang. Ya syukur. Kieu di. Salah sahareup abang rek kahitanan budak ye. Eta si Asep numpuk saya gini. Wajar datangnya. Ke syukuranana malam Rebona lah. Bisa teu? Salah sa Bang? Iya, salah sahareup. Insya Allah Bang, insya Allah. Ya syukur tuh. Sok. Sakit ulahnya, Di. Siap Bang, siap. Ungkas Mardi, nu telepon tadi tutup. Isukna Mardi bebeja ka baturna yen ninggang dina poe Salasa manehna rek indit ka Cimahi nohonan pangulembang Asop dununganana. Sagala rupa keperluan bengkel Mardi geus mercayakeun kanu tiluan ninggang kana mangsa ditengtukeun Mardi ngalaksanakeun sakumaha paniatanana. Motor fiction kememetna teh teweleh maturan dina lengkahna biur motor makalangan pagaliwota jeung patalimarga nu sejen meulah jalan jajahan nu blasna ka perkotaan. Teka catur lilana Mardi geus anjog ka tempat anu dituju. Mardi dibagiakeun ku Bang Asop katut kula wargana. Teu bina meueus lir ka dulur sorangan. Patali batin jeung cangredan ka kulawargaan teh geus kabeungkeut nepi ka Mardi jeung Bang Asop geus teu asa-asa deui. Hajat rongkah bos besar teh digelar nepi ka parelena. Mardi menang sapoe sapeuting mah mondok moe di Bang Asop. Poe Rebo pabeberang Mardi pamitan deui ka Bang Asop rek ngadon mulang. Tesirikna segala dibahankeun keur ngirimkeun ka Makarsih jeung Mbah Soma di lembur. Mardi rada hoream oge mamawa sabab babawa anu dibungkus ku kardus teh ka itung badag. Tapi ku ngahormat
kanu mahananana Mardi teu burung daek. Sakalian ka kota, Mardi teu hayang tuluy mulang. Balik tamuteran heula kota Bandung keur nohonan pangabutuhna. Ari dus pamahanan Bang Asop mah geus dipaketkeun kana mobil umum, trayek nu kalemburna ngahaja samemehna teh Mardi muruh heula ka Cicaheum. Mang Somad ojek terminal langgananana geus dikontek sangkan mun paket datang buru-buru anturkeun ka imah kolotna. Anjog kalebah salah sahiji pusat perbelanjaan anu kawilang badag motor teh disimpangkeun tuluy kebat muruh ka basement. Geus kitu buru-buru hanjat rek neangan kaperluanana. Kaitung lila Amardi cek Cindy setengah reuwas. Sing horeng nu ditanya teh Cindy sobat dalitna Irma, bebene nu kungsi ngesian hatena sababaraha waktu ka tukang. Damang Sin, alhamdulillah samangsulna ah. Alhamdulillah dopi ieu, cek Mardi bari nunjuk ka lebah lalaki nu marengan Cindy. Oh iya, nepangkeun ieu teh pun lanceuk, cek Cindy ngawanohkeun salakina. Di wewengkon Ciamis mah kasugri ilahar kanu janten caroge teh nyebat pun lanceuk. Sok sanaos di sapalih tempat kecapun lanceuk mung ukur dilarapkeun ka lanceuk atana piraka. Solongkrong lalaki nu dimaksud ku Cindy teh nyodorkeun dampaleun gap Mardi nampanan. Irpan, pokna ngawanohkeun. Mardi balik ngawanohkeun. Alhamdulillah tos batian Sin. Alhamdulillah teras dipercanten. Mohon syukur atuh. Sing solehnya ganteng. Ceuk Mardi bari nyabak leungeun budak lalaki nu kira-kira karek umur 1 tahunan. Amin, makasih Om. Tembal Cindy mang nembalankeun budakna. Amardi sok di mana ayeuna? Tanya Cindy. Di lembur we abdi masin. Moal naros perkawis Irma ah. Saleres nama hoyong. Mung bilih pawe raos abdi manawi Amardi luntur galih keur sanepangan anjeunna. Atuh mudah-mudahan we Irma teh tumuwuh deui ka sumangketan hirupna ah. Supados tiasa neraskeun deui perjuanganana. Perjuangan untuk sembuh sareng perjuangan hirup ah. Cindy nyam. Kasugri pamiarsa, waktosna rupina tetos teu nyekapan, urang tekapkeun dugi ka dieu we heula pedalan acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap, anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu deui enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.